Sampurasun tepangkeun wastapun Aura Larasati ti kelas 7M. Ayeuna simkuring bade nyaritakeun ngeunaan Putri Kandita. Baheula dina hiji karajaan aya putri anu garis pisan ngaranna teh Putri Kandita. Manehna sombong jeung doraka ka indungna nu keur geuring. Hiji poe manehna moro ka leuweung tuluy patepang jeung nini-nini. Menta dahar ku Putri Kandita mah nini-nini teh diusir jeung dihina. Sabenerna nini-nini teh jelema sakti manehna nyumpata Putri Kandita, maneh geulis tapi hate awon maneh bakal jadi awon sarta dipahing ku jelema sabalikna ka karaton. Indungna geus tilar dunya, teu lila awak Putri Kandita pinuh ku borok. Rupana jadi awon pisan tungtungna anjeunna diusir ti karaton jeung maot dina lanangsa. Hikmahna ulah sombong jeung doraka kakolot. Kageelisan moal aya hargana lamun watek aweun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.